Mana perjuangan anu rek ngabagiakeun Rani teh mana? Tuh tingali babaturan Rani. Kabogona geus boga mobil. Tuh tingali hiji deui babaturan Rani si Enung. Kabogona geus bisa mangmeserkeun cincin. Iraha kitu. Tapi iraha Rani nungguan Rani masih inget tuh? Rani pernah nyarios ke AA. Rani oge pernah janji ke AA. Rani bade ngabaturan AA. Pan Rani apal. AA nuju berproses Ran. Terus we berproses bari jeung teu aya hasil nu nyata. Rani capek bobogan jeung AA. Rani ayeuna yang putus. Mama mau eta proses. Tuh batur mah kitu. Tuh batur mah kieu. Sigana mah lamun batur modar ge aing sidang milu modar da ing. Aing heran da ka sikap awewe ing. Sabenerna naon sih anu disebut perjuangan teh? Padahal aing teu pernah cicing ing. Selalu berusaha saker memperjuangkeun manehna. Ternyata bener oge nya. Aya dua hal yang bisa mengubah sifat dan sikap jelema. Naon tah ing? Harta jeung cinta. Mana yang kodir pulang jeung barudak wau. Mana geus jero ku cinta. Mana geus bego ku cinta. Tapi emang cinta sanyeri ieu nya ing nya. Henteu. Ieu lain cinta dir ngaranna membawa duka jeung derita. Ingat dir, di saat mana geus ngalakukeun nu terbaik, tapi perjuangan mah disia-siakeun. Tong pernah ngerasa kecewa. Anu kudu kecewa mah manehna. Karena geus nya-nyakeun kaanyaan jelema anu tulus kos maneh. Woi, kemana bud? Gi, ka dieu heula. Biasa duniawi. Ka dieu we heula ngopi bareng. Geus lila ya can ngopi bareng. Gampang urusan dunia mah. Moal aya ujungna, capek. Bud, si Kodir kemana sih? Tumpen sorangan. Geus lagi tara bareng Ki. Oh, kok gitu sih? Si Kodir ayeuna mah keur gelo ku cinta Ki. Watir anjing. Ya, cek urang mah bud. Mun boga babaturan nu keur gelo ku cinta, tong diantep bud. Bahaya. Naon sih Ki Moal mungkin si Kodir kageluan ku cinta mah. Kos nu teu apal wae si Kodir kumaha. Bener bud. Cinta mah teu mandang kumaha-kumahana. Nu jelas ku cinta mah kabeh bisa ceurik. Rani! Ai sugante maneh bakal jadi nu pertama jeung nu terakhir. Tapi geuning kieu akhirna. Wanita mana lagi yang harus aku percaya, Rani? Ki, lamun cinta bisa nyieun kabeh jelema ceurik, berarti bisa jadi si Kodir oge ceurik ku cinta. Bisa jadi bud. Bisa jadi si Kodir enak keur ceurik ku cinta. Perasaan aing jadi tengenahan kieu euy Ki. Baturan aing yuk neangan si Kodir. Heuh hayu bud.
Saacan kabeh terlambat. Perkara cinta sampai ka kieuna sia kod. Bener kan cek aing Bud. Cinta mah kieu ieu jadina. Kod gedeng kod aing rek ngomong ka sia kod. Aing geus lila teu amrek jeung sia kod. Cicing Bud, tinggalkeun aing. Aing keur aing sorangan Bud lah. Sia kunaon sih gara-gara cinta sia jadi kieu. Nepi ka mabok lem kieu. Emangna eueuh nu leuwih kitu? Mabok komik ke? Ngajedog sia. Sia ngarti teu? Tinggalkeun aing. Aing keur aing sorangan lah. Sia kunaon jadi kieu sih kod. Sia inget teh sok barengan jeung aing jeung si Iki ti baheula. Tapi ayeuna sia wawu jeung cinta malah poho ka aing. Gandeng Bud, sakali sia ngomong ku anjing babat sia. Teungeul aing ngai si boga kawan mah kod. Sakirana sia geus teu butuh aing mah sok teungeul aing. Ani body home. Wis. Bocah pendidikannya berapa pisan? Udah ujung ke susu. Udah ujung ke susu. Iya sebelum pulang. Untung aing teh dincang tai. Ah! Dulu rasanya. Iya, Dir. Indonesia tuh merdeka di tahun 45. Tapi namanya masih kena dijajah. Dijajah ku saing. Dijajah ku percintaan, Dir. Terus aina urang kudu kumaha aing? Jadi kieu, Dir. Mana pernah ngadenya tuh mun lalaki dinyari ku awewe, ubarna awewe deui. Kumaha sih maksudna aing? Siapa, Dir? Perasaan aing tuh kudu ngajelaskeun dulu, Dir. Emang kunaon aing? Percuma, Dir. Aya hati jeung pikiran teu bisa narima mah. Bisi capek sorangan. Jero anjing. Terus aina kudu kumaha aing? Mane boga ubarna? Aya, Dir. Tapi kurang beri alamatna heula nya. Tapi ingat, ulah waka yang kenalan lamun teu jeung urang. Setuju? Setuju ing. Ayo gas dor. Naon eta? Mbe. Oh, mbe. Belah sama menteh. Muhun abi mbe. Sak. Ya. Fix ieu mah maling nu nyamar jadi embe. Maling! Maling! Oh iya, maling teh. Hah? Ampun. Oh, Dir. Kunaon eta bareng kitu? Urang tas katabrak beca, Roy. No, naon katabrak beca? Suku, Roy. Oh, gitu. Nyanggeus atuh sing tere cager ya, Dir. Teu lah. Nuhun, Roy nya. Ah, poin
Puntennya anu kamari. Entin teh teu apa bahwa teh jelema bager. Tenan naon entin. Tamparan entin mah beda karasana. Beres kan, A? Henteu, teu peureus. Tapi tamparan entin mah seperti ada getaran cinta. Nuhunnya atau ing entos ngawartosan entin bahwa Aqodir teh sanes jelema jahat, tapi ternyata Aqodir teh adalah jelema pikarunyan. Entin lamun muek deui popoyan, lamun entin butuh bantuan, chat Qadirnya. Serius, A? Bener. Arek nomor Qadir. Oh, boleh atuh, A. Mana nomornya? Kedap. Resepnya, A. Mun. Ing, puting ieu asa juga cerah ieu. Si Qadir kunaonnya? Tepat Roy maneh. Hati Qadir ayeuna keur berbunga-bunga Roy. Nyaho teu maneh Roy. Saumur hirup kakarakeun urang dipenta nomor HP ku awewe. Beneran, Dir? Het sia Roy. Abong-abong urang can jadi haji. Menisuk tara percaya ka Qadir teh. Tanyakeun we tak ka si Toing. Heuh Ting. Heueuh meureun Roy. Urang mah rek nuturkeun we alurna bakal kumaha. Da kumaha-kumaha oge ti Gusti. Tin. Entin nuju serangan kan? Henteu, A. Nuju sareng Aqodir, sareng atau ing tiluan. Maksud Qadir, entin ayeuna jomblo kan? Mohon, A. Tos 2 bulan entin putus sareng kabogotin. Gara-gara naon entin? Tepira, A. Cuma gara-gara entin salah maca Google Maps, nepikeun ka akhirna konten kanyahoan bahwa manehna teh selingkuh. Manehna beda ka entin, lain gara-gara entin salah maca Google Maps, tapi gara-gara manehna emang tos teu aya rasa ka entin. Oh, meuni berat gitu ya entin. Entin, biasana jelema lamun pernah ngalaman di nyeri bakal leuwih bisa menghargai ke perasaan batur. Qadir berharap entin jelemana. Maksudna Qadir nunda harapan ka entin. Qadir nyaah ka entin. Qadir oge nyaman ka entin. Berat anjing. Kade tong babarik kagoda ku kata nyaman. Kadang kata nyaman eta ningin awal urang ngarasa ketergantungan. Akhirnya bakal aya nu ngaranna buta ku cinta. Tapi mudah-mudahan marane duaan teu kajebak ku rasa nyaman nu palsu eta nya. Jadi kumaha entin? Entin ngarti kan maksudna Qadir? Qadir janji moal nyeri bakal selalu ingin entin seuri. Mohon, A. Bismillah, konten diterima cintana. Mudah-mudahan Aqodir bisa mere bukti anu nyata. Lain saukur carita, komodi, sampai mere lupa.
Kodir mah. Orang berjuang, orang janji buangan nyeri, kata selalu mereseri. Tapi ka orang dijadi aki jamani, maturan orang sehidup semati. Entin, kapan-kapan orang jalan-jalan kanu leuwih jauh yuk. Ayo, A. Tapi ke mananya? Entin resep ka gunung, A. Soalna di gunung entin bisa manggih ketenangan jeung kenyamanan. Nah, ayo kapan-kapan orang ke gunung yuk. Siap, aku dir sayang. Hariwang anjing. Asa teu rame kieu anjing nama ulin teh. Ngan HP we jeung HP. Urang teh jelema dir. Lain lembing. Gula Roy. Keur malesan kene si Rani. Si Rani. Lain mana geus putus dir? Roy. Emang orang geus putus jeung si Rani. Tapi orang can bisa poho Roy. Bahkan si Tini anu jelas ene jeung urang teu ngarasaan sanyaman di saat urang jeung si Rani Roy. Bahaya anjing kieu cara nama. Berarti mana geus ngabohongan si Tini dir. Kade bisi meunang ka nyeri ka hareupna. Nu ngaranna karma nyata ayana dir. Hampura dir. Urang ngadoakeun maneh nyeri. Tapi supaya maneh bisa nghargaan. Saencan bener-bener ngerasa kali gitu. Aku dir. Tin! Entin! Tin! 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 Lepaskan sini, A. Tin kunaon, Tin? Naon coba maksud AA masih nyimpen foto AA sareng mantan AA?
Mana aya tulisan Kodir Loperani dicium 100 kali. Naon eta maksudna, A? Tin, bisa nggak jelaskan, Tin? Naon deui nu kudu dijelaskan, A? Dangunya, A. Lamun bisa milih, Tini mending nyeri ku kajujuran, A, daripada dibubungah ku kebohongan. Tene, Tena. Ini hampuranya Roy di dia wakilan babaturan Roy. Aku dia tos nyin kecewa teh ini, tos nyin luka. Lalaki nu kumaha deui nu kudu Tini percaya, Roy. Lamun lalaki samodel kitu oge masih nyin kecewa. Lamun maneh aya dengan nyari batur, tong aneh dir, mun karib namanya di nyari ku batur. Inget dir, maneh ngalaman di nyari, tapi nah maneh aya dengan nyari.